Emang kudu kitu, kudunya ka fakir miskin. Salira mah lain bereun. Mobil boga, sawah boga, imah boga, sumuhun jeung teh panitia gaduh. Nya berarti sari mah lain bereun. Terus kumaha? Hampura amplop moal dibikeun. Kuring pananya we wajar. Nah jeung teh panitia make jeung amplop moal dibikeun. Heuh pancek salira kudunya ka fakir miskin, urang bagikeun we ka fakir miskin. Kumaha ceuk kuring jawabanana? Lain ta tadi nelpon hanas datang atuh. Tuh. Jadi asli nama manusia teh nu kumaha tuh Pak? Iya, nyao. Mata hakikatna nu ngaran hirup mah palsu. Saha atuh jelema nu aslina? Tah, ayeuna ibu tiung saragam, baju saragam, nah asli palsu. Tiung saragam, baju saragam pan palsu, lamun hate teu saragam. Mata keur naon tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam. Aduh, anu make saragam mah juga kaduhung datang. Tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli, tah nyaragamkeun eusi hate nu hese mah. Matak nu kudu ku urang disaragamkeun eusi hate. Tah ieu teh panitia teh saragam eusi hatena. 17 Agustusan kegiatanana pan tadi hitanan masal saragam teh lamun kabeh bangsa Indonesia saragam kitu da jigana moal aya nu miskin teh disunatan. 17 Agustusan teh daripada ngayakeun hiburan, daripada ngayakeun itu jeung ieu, mending we urang nyieun imah jompo. Jadi, Pak. Saragam kabeh. Pan ieu mah kusabab loba nu teu saragam, akhirna ka itu ngagantung ka dieu ngagantung. Dangdut teu kabayar, pangaosan nganyuk teh. Jadi pada dasarna manusia nu kudu disaragamkeun teh eusi hatena. Ukuran manusia lain pangkat, lain jabatan, lain kekayaan. Tapi ukuran manusia gumantung eusi hate nu sanyana. Rambut gondrong bukan pembohong, alus hatena jujur daripada dijas make dasi adi aspal diharakan. Weh. Mata kelalajo manusia tong lalajo ku panon ieu gunakeun panon batin, panon ieu mah loba salah, ceuli ieu loba salah. Matak nyimpulkeun ibadah ge tong nu katempo tong ngadaek nu kadenge, tah simpulkeun ibadah mah nu karasa. Iya ladang pengajian, pan ieu teh pengajian katempo ku sararea ngaji ngaranna ge. Kadenge ku sararea ngan karasaeun teh ku sararea. Boro-boro ku sararea, boro-boro ku dulur, boro-boro ku tetangga, ku salaki ibu ge teu karasa ladang ngaji teh. Nah, ukuranana Senen kudu bodas, baju teh bodas kabeh. Salasa hejo, hejo kabeh. Rebo beureum, beureum kabeh. Jadi nu karasa ku salaki mah lingleng kana sirah kudu meulian baju, Pak. Aduh, padahal ukuran manusia mah ladang ngaji teh hate nu kudu robah. Ibu sok amek ka salaki wayahna bubar ti deuk gawat tangkep aya. Pan salaki teh bakal nangkep kunaon mamah wih ngaos jadi lebay. Oh, tobat. Isukna teh cek salaki ngaos deui mah. Nah, bapak mi warang wae ngaos ka abdi, resep eta ku robah hatena. Tuh, nu ditungguan teh robah hate. Lain robah saragam da ngadon jangar kana sirah. Keheul atuh da. Tuh, well. Mata hakikat manusia saha atuh nu asli. Bisi bapak hayang apal nu asli, bisi ibu hayang apal nu asli, tah urang disebut saha? Hamba Allah. Hamba Allah pan? Nana gerhana hamba Allah, ibu ge hamba Allah. Na teh era ari ngomong hamba Allah nu gugu hawa nafsu. Ongkoh ngaku hamba Allah tapi nah teu ngagugu Allah. Hamba Allah memeureun ngaguguna ge Gusti Allah. Kuring boga inung boga bapak, wajar lamun kuring nurut ka inung bapak. Nah, inung bapak kuring. Urang hamba Allah, wajar lamun urang ngagugu ka Allah. Nah, kanyataan ngomong hamba Allah nu digugu nafsu. Jelema nu ngaran hatena nafsu, boga harta moal ecreug ngadon sombong. Boga kongkorong 5 gram, kuat jiga 5 kilo atuh. Dongko. Walaan sidik tatangga teh eueuh pangaboga der di beja-beja ieu ali jeung geulang teh 40 ti salaki kumajak nu tatangga sabelah kumasia lah atuh ladang ngaji teh gurger jeung pasea bongan harta cicing di jelema nu kotor hate coba lamun jelema lamun harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana beuki era keur naon gedong sigrong lamun eueuh nu nganjang keur naon duit loba lamun yatim teu katulungan keur naon jabatan luhur aya rakyat salangsara. Kernaon juga joget aya rakyat ngap-ngapan ka rumah sakit kalau ditolak mikir atuh oi. Aduh. Ari heueuh. Deuk saha nu kasigeng da heueuh manehna kikituan. Sedengkeun rakyat mah ngap-ngapan pan bener sok saha nu kasigeng sok.
tong sok kitu ari mung disigeng mah tuh tong jadi pejabat ari mung dikritik mah tuh aduh ari nyaan tuh mata hakikat jalma nu asli teh jawabanana Quran innallaha ma'ana mun hirupna geus bareng jeung Allah kakara asli. Nah iya pengajian jeung Allah da teu percaya hate teu sing sumpah demi Allah iya pengajian jeung Allah teu percaya isuk aya keun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka ronghok ieu tuh geus apal berarti ieu pengajian lain jeung Allah jeung naon dorongan hate panasaran hayang neuleuh jelema anu na TikTok so. Ayeuna nana gerhana entong ibu wungkul nu ditanya kuring tanya eta kitu bebengok maneh ceramah jeung Allah ulah wara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal aweun nu balik jawaban hiji oge berarti awakna pangaosan hatena mararujad kitu astagfirullahaladzim nyingeurepan jamaah kuat rarajet ieu hate kuat aweun nu ecreug ngajawabna hiji oge padahal ieu jalma pangaosan judulna geuning pangajian teh karek awakna eta hate mah kajebak well lamun kuring nana gerhana ceramah tuluy teu dibayar tuluy teu datang geus catet berarti ceramah kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit mata kuring mah datang ka dieu teu ngarep-ngarep duit naha da saban aya nu ngulem ge pasti dibere lole cek panitia atuh wios da salira nu geus ngomongna kumaha lamun diulem teu dibayar mangga ngan wayahna kudu umum. Dokter tadi nyunatan tong dibayar, son tong dibayar, background tong dibayar, kudu umum urang ge rido ari kitu mah dokter dibayar urang teu sing adil hirup teh lah. Aduh eta mah ngaranna ge sabotase atuh. Tuh matak innallaha ma'ana mah hirup bareng jeung Allah mah hiji sifat bakal niron sifat Allah kahayang bakal kahayang Allah kaputusan ge bakal kaputusan Gusti tah kahayang Allah da ente ibu rek nikahkeun budak panganten lalaki aya panganten istri aya wali aya saksi aya ijab kabul geus kahayang Allah coba kahayang urang dangdut bajidor wayang golek joget di naot bajidor 2 poe beres hajat jebleh di juru masjid palebah ditanya kunaon kamari joget ayeuna ceurik kieu geuning takdir Allah bubar hajat ke di hutang lain takdir Allah lebok kahayang pan jalma nu alus mah kahayang Allah lain kahayang diri nah ari kikituan kahayang Allah lain kahayang saha kahayang diri caritana urang hamba Allah nah anu digugu hawa nafsu jelema beunghar dek genah cicing dina kabeungharana na kumaha lamun hirupna ngabanding-banding jeung kabeungharan nu batur moal ngeunah moal dinikmati beunghar ieu mah hiji hayang 2 da batur geus boga 2 sertifikat kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun hareupeun ibu gaya imah 2 mobil 2 toong sisirahna ngebul tiap bulan setoran melaan kapalsuan hirup teh papan ibu pisan nu kitu teh innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah tah matak cicing ibu bisa percaya nah bapak rumah tangga jeung ibu jeung Allah cicing heula ulah waka percaya urang tanya we mumpung aya bapak-bapana lamun ibu cek ibu teh bener kitu salaki urang jeung urang teh karena Allah cicing heula pak lamun bapak rek angkat-angkatan sangu eueuh cai eueuh pamajikan karena sare amak teu pak tuh eta jawabanana amak pertanyaanana ku amak bapak nah sangu juga asak ku amak bapak nah cai jug nyampak ku amak bapak nah pamajikan jug hudang nah naonan atuh geus golot gede amak lamun bener bapak rumah tangga jeung Allah nah maka jug ngamak pamajikan pedah sare nah kudu ngamak pedah eueuh sangu nah kudu ngamak eueuh cai mikir atuh mikir daripada pamajikan dicarekan bakal kasigeng bebeakan sangu bakal dipeletok bahkan kadang ditu termos ge dibebetkeun pan jadi awet rajet mikir warung tatangga muka Indomaret muka Alfamart muka meuli lain kudu nyarekan pamajikan tah eta nu jeung Allah mah aya eueuh lalaki nu kitu maka jeung eueuh tah
Mana jelema nu bareng jeung Allah lamun bapak amek ka pamajikan peda sangu eueuh cai eueuh berarti bapak lain jeung Allah jeung naon jeung nafsu. Justru ku nafsu janela bakal coplok pantau bakal rujan pamajikan dicarekan datang ke tempat gawe muruku sunu teu sumanget ditanya ku babaturan kunaon euy beungeut teh kuat kitu-kitu teuing pamajikan euy teu nyangu ningang babaturan rada gelo ganti pamajikan kitu mah ternyata alat media keur salingkuh teh aya di bapak keneh. Mana jawaban inaloha ma'ana teh mana? Hirup bareng jeung Allah. Jelema salat cantang tu jeung Allah. Jelema maca Quran cantang tu jeung Allah. Jelema ngaji cantang tu jeung Allah. Jalma salat nah jeung Allah cantang tu. Teu saeutik jelema bubar salat asa aing pang salatna. Geuning eta jeung sombong. Nyao ah. Lamun bener salat urang jeung Allah kudu inget kenapa pagah Allah bahasana ge salat entong wakan nempo gerakan tong wakan nempo bacaan tong wakan nempo waktu bab salat weh sod lam jeung ta sod sidqul qauli bakal alus ucapanana layenul qalbi bakal leuleus eusi hatena tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaanana tuh salat teh eta dina makna hirup teh keun da gerakan mah sarua bacaan sarua waktu sarua ari urang mah pasea usoli jeung teu usoli adi digawe harenteu. Sadil atuh da nyao tuh innallaha ma'ana teh berat pak sifat kudu niruan sifat Allah kahayang kudu kahayang Allah kaputusan ge kudu kaputusan Gusti di dieu aya barudak bobogohan ti kamari ayeuna teh putus tong jebleh enjoy we kalem sabab urang boga Allah deuk ngutus lalaki nu leuwih pantes tibatan si eta. Bisa jadi pan poe ieu ge sinyal neng putus jeung nu kamari pan peuti poe ieu kuruh moinana gerhana. Nini di tukang yes emak rana maruk eudek hayang gitu. Moga jeung asa atoh mun peda dicaritakeun emung orea. Orea mak moal. Kudu nikah jeung nini diajak sare ngadon batuk wae atuh. Di kekepan bau tarason mau nggak tuh jawaban innallaha ma'ana teh ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot tanpa keputusan Allah itu hebat pak ibu moal sanggup dibere lalaki kasep jeung beunghar moal sanggup hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan kasep beunghar sieun dicokot batur coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeun teu panggih 2 bulan aya sono pak atos we di dinya cicing engke mah nu kadinya aya hikmah di balik eta matak manusia mah geus narimakeun kana kodo jeung kodar yeunit ka mall diajak ku salaki nu kasep bari beunghar mah urang meser tiung denai nuturkeun kurumuy budak parawan lipstikna murag dicokot ku salaki ibu neng ieu lipstik kumaha ceuk neng nuhun bapak kumaha ceuk bapak sami-sami da ngajang ilek atuh nu gigireun mah bade baso mercon sami-sami mah bade ngagaleus selop sami-sami mah bade ngagaleus tiung sami-sami tah kunaon galak timuru damang ibu teh pira kadar kalimat sami-sami nepi ka dibawa ka imah balanya jadi tetulus di jalan nepi ka baeud-baeud dina motor ge pajauh-jauh cek salaki kahareup atuh mong kahareup mong kumaha cek turun atuh mong di dinya lalaki kudu sabar nying hareupan kaum ieu rudet pak bapak-bapak mah kudu sabar nying hareupan kaum ieu tah aduh lamun ibu boga masalah jeung bapak cukup cek bapak mah atas tong dibahas urang tetes kolot geus we urang silih hampura jeung bapak mah 5 menit anggeus coba jeung ieu ngos 20 tahun ka tukang ge maneh telat balik teh geuning beger jeung batur 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori nepi ka gede-gede teuing di dieu pak ujian keur kaum lalaki matak innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah ngarah teu gede amek matak jelema hayang bareng jeung Allah tapi ngukut gede amek punten cek Imam Syafi'i amarah teh lawangna iblis asup betul amarah teh lawangna gerbang pertama iblis asup geus moal balik jelema ku amek mah geus moal balik ya bu coba lamun ku jongjon ku tenang aduh pamajikan baeud tenang we pak keun we
Pamajikan baeud tenang kalem mah bade jajan eta anu seuri pangtarikna eta teh pelaku sebenarnya pan kitu cek ilmu psikologis gitu teh sing tenang we bapak teh nyengeureupan rudet pamajikan tenang ngamek pamajikan jongjon baeud pamajikan tenang singareupan ku katenangan di singareupan ku perasaan mah ngadon ancur jeung pasea nya ibu dihina diledek dicaci dimaki singareupan ku tenang heukeun we da jelema teh aya nu resep aya nu ngewa atuh jelema ngewa ke jelema ngahina urang keur ngawawuhkeun dirina eusi hatena mah geuleuheun keun antep jauhan da hirup mah enteng aya nu ngewa jauhan tong haben wae hayang dipikarasa tamadal ieu dina pangajian aya nu resep hepek tuluikeun ceramah nepi ka anggeus nyata urang mah ngewa mantog jalan ge lega jug balik we balik teu kudu riweuh daripada beres teh dia ngomongkeun urang nah ustad kitu ngadondoraka ban mending mantog gitu Bandungan ke ku panitia jadi lamun aya nu balik cirian berarti si eta nu geuleuheun tuh pan jadi teu tulus balikna aduh wuy geuleuh hirup teu meunang legeg hirup teu meunang sombong sabab hirup mah ukur disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan hoream kunaon kuring hoream bisi bapak hayang disebut ustad kop tah mere kop kuring mah teu butuh disebut ustad teu butuh cukup kunana gerhana ge cukup pamere kolot teu kudu nyebut ustad teu kudu nyebut kiai teu kudu nyebut al mukarram teu butuh nah teu butuh sieun teu akur jeung gawe handap disebut ustad pagawean sesentak hoak geuleuh ka batur jit ka batur cuak ka batur panasan ku batur nah kudu kitu tad apaan ngaran ustad mah warasatul anbiya pewaris para nabi bawa warisan nabi ku urang nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu ngalaman baru tong akuanan tahajud eta mah kalingsir eta nabi ngawariskeun ilmu bager ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun nah gerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali tah dosana ge amit Gusti aduh tah berarti ibu teh geus aya 2 kasalahan hiji lalajo kuring kadua suudon ka kuring balik kana awak ibu lamun ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring deuk dibikeun moal geuning eta manehna ge kitu keneh tong sok lalajo batur geura sok aduh genah ya ceramah ringan itu ceramah teh ungeuk ngarti jeung ibu seserian teh jeung serikeun batur jeung serikeun kalakuan sorangan gitu. Disebut ustad teh kudu puguh gawe ustadnya warasatul anbiya ngadameikeun jalma tong hohoak tong sesentak nyaah kanu salah teu loba saban geureuf ka jelema anu goreng teu soba da hidayah mah lain urang ieu mulain hei fanatik biak teu karep lieur jelema anu fanatik ibaratnya kelan bal dibaledogeun kana tembok teu moal ancur bal balik deui ka awak sarolat atuh oi ka masjid lain nyeun masjid tambuh ngeusi antara tah hampura teh itu bakal lalajo hayang teuing si eta teu ka masjid pek teh heueuh poe Sabtu teu ka masjid baletuk segitu ka masjid atuh oi kahartos balik deui ka urang sabab jelema teu daek saumur-umur teu kedul saumur iya ibu ngararaji ka dieu balik teh cicing jempe lain lobang cobrot dan nu ngaji jeung nu henteu teh kadang-kadang pahala mah beunang ku nu teu datang atuh dan nu teu datang mah hiji teu nempo kuring dua teu ngupingkeun kuring moal gujrut ngomongkeun kuring tanu curiga mah ieu balik ti dieu teh desa jajalan moal teu ustaz kitu lain suudon eta mah tingali we engke moal teh sakit ku di bejaan ayeuna coba nu teu datang ka dieu edok ngomongkeun kuring moal da teu lalajo kuring bari hakikat ibadah mah beunang ku itu lo salakina datang nah mamah teu ngaos bapak pan saur ajengan kitu kenging kaluar ti bumi tanpa izin ti caroge tuh ibadah gede ya teh ngagugu ka salaki coba ieu teh diizinan ge maraksakeun aya nu tengah bae cenah da urang mah teu boga salaki nah di beja-beja deumul matak dikawin ku urang
pok we ibu teh ngomong bapaknya abdi teu ngaos ku sabab bapak teh acan ngewidian ka abdi da abdi teh tos masak we tos nyangu tos nyamel hayu urang tuang sasarengan dekul barang dahar ayeuna ibadah gede nohonan kewajiban ka salaki coba ieu ibu sumping ka dieu tabu sabaraha ti tabu 2 ayeuna tos hampir 4:30 berarti sajam setengah teu sadarnya salaki keur pepelengkinganna kursi ayeuna pelengking kamana nya babengok pamajikan teh ibu datang karena jam 5 kumaha cek salaki bari baeud ti mana ibu pan kasihgeung nempuh rinat salaki ti mana ditiung kieu mah ngaji kafir eta ladang ngaji ka salaki jadi nyarekan Pak heueuh ngaji tapi sangu kudu aya salaki aing mah da kitu nyarek kana pangajian teh bebongok maneh sia mah murtad hirup teh teuing ieu lain bab murtadna bab laparna ieu matak ngaji kudu ngaji rimna diri ngajinisna rasa ngawujudna bentuk ladang ngaji urang mah jiga oray apan oray teh ganti kulit ngan ngaran anger oray cicing teu ngasihgeung ngaji urang teh karena jiga oray ganti kulit teu ngaran teu ganti jeung ngaranna ganti tiung ganti baju ganti tema ganti penceramah ganti tempat ari hate ganti nurudat anger, popolotot anger, rupedit anger, rungsing anger, ngaji ge anger, ngaji nu mana, nu keur dipigawe atuh karek ngaji oray, alah, ku genahna ya ceramah, kumaha, mau kujung nyarekan, saha nu nyarekan, alah. Ampun matak bisi ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu tong lalajo ceramahna lalajoan pagaweanana sebab ceramah mah gumantung karakterna tah pagawean tah gumantung isi haten apan salat ge syariat tarekat hakikat makrifat syariat salatna sing alus tarekat hatena sing alus hakikat rasana sing alus makrifat wujud bentuk perilaku sing alus loba jelema salat tapi perilaku goreng berarti karek salat sama syariatna teu bareng jeung eusi hate nu sanyana lain betul-betul pan ibu nu kitu teh alah ibu kunaon jadi rana ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga hancur tong nuding Allah saha nu salah goreng adat ibu da salaki ge ai ka pamajikan nu bager mah moal mungkin dipiceun nya moal dititah ngagugu teu meuleh dangdan keur salaki tuhu ka salaki moal dipiceun ieu mah da atuh lalak dasar bebeakan ka salaki teh mun nyarekan si bagong untung salakina pinter naon maneh nyebut bagong berarti sapeuting urang hees jeung bikangna beuki ngamuk Pak lol cek anak mamah bagong bapa bagong ari abdi anak bagu meureun saja rag-rag talak budak korban nah anu dituding Allah lain Allah nu salah ibu anu ngaco coba hirup bareng jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran ibu keheul ka salaki amak ka salaki teu kudu ngamuk tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki pek wiridan anu bareng jeung Allah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh cekek saeutik yasin pan salaki teh langsung nangkep bari maca ayat kursi da disangkana jurig cai nu asup gebro duit 2 juta tinggal jawab ku ibu bari cawel sadaqallahul adzim moal mungkin jadi pasea lamun hirup bareng jeung Allah matak urang kudu era ari ngaku hamba Allah tapi nu digugu hawa nafsu jalma anu cicing dina hawa nafsu gerbangna iblis adalah nafsu matak jelema nu ngagugu hawa nafsu bandungan beungeutna geus lain jelema burum coba nempo jelema damang ibu sarehat bapak punten kalangkung jelema tah ieu mah batur gede milik berarti nuyul tuh bibir lagi nyil geus lain jelema kadal nu kitu mah panon kuat bari molototnya beunghar ge si eta mah nyegik tuh cek urang ge geus lain jelema atuh tinggal toong we anu bibir jeung irung akur naon heuh kadal kaditu ngagugoreng si A, kadieu ngagugoreng si B, hareupeun ibu ngomongkeun batur, ibu leungit, ibu nu diomongkeun, geuning lonok sia teh. Betul bari maranehanana.
matak jelema nu kitu keur kajajah kusaha kajajahna ku hawa nafsu peperieun bangsa urang teh dijajah ku negara batur 5 negara nu ngajajah bangsa urang Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Tah nu ngajajah bangsa urang teh eta, Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Ngan anu apal urang mah Belanda we jeung Jepang. Pan Belanda teh pang heuweulna 350 tahun. Saking ku heubeul Belanda cicing di urang, nepi ka urang dieu mah ngahargaan ka Belanda teh nyebut lagi uwa, Pak. Walana. Berarti lamun ibu nyebut uwa ke Belanda, ibu teh alona. Nah, ada cucungik Belanda mah gelede ieu malah leutik kieu. Leungit Belanda datang Jepang, Jepang 3,5 tahun. Bahasa Jepang pan aya di urang, ibu keur ararateul. Kaligata garobae, hai. Teuing Jepang ti mana teh apa? Tuh. Poe ayeuna bangsa urang nyarane pan, kasaha nyaranena ka nagara adidaya Cina ngaranna. Kereta ti Cina, nganyuk ti Cina, korek api ge made in. Berarti negara urang keur nyarane ka negara Cina, paingan bahasa Cina loba. Cai nyakselakan ti mana? Tung tung seng, tuh Cina. Barudak boga kelenci parabna naon sintrong, tuh Cina, Pak. Ibu kauleman tuang naon capcay, Cina. Ibu ai saret tibra teuing naon ngacay, Tina, Pak. Lamun peting-peting lampu parem, hei hurungkeun atuh, naon nu kudu dihurungkeun cempolong, Cina, Pak. Lobanya bahasa Cina di urang, ngan lamun kuring ngawangkong jeung Cina moal ngartieun, bae ada bahasa urang eta. Cicinaan. Tuh. Barudak cing tai Ramadan geuning sok buka make naon cingcau. Tuh geuning eta namihan deui ibunya tangkwa, heuh bener, ibu hade. Cina ti mana ibu? Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang ngajajah bangsa urang. Deuk naon negara batur bang datang ke bangsa urang. Lain deuk ngajajah awalna. Goal kerjasama di bidang harta. Glory, gospel kerjasama di bidang politik, kerjasama di bidang ekonomi. Mimitina kerjasama. Kaitun menjadi ngajajah. Bukti penjajahan nepi ka detik ayeuna urang geus merdeka 80 tahun da anger keneh harta kekayaan Indonesia dicokotan ku batur. Bisi ibu hayang percaya bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil emas Freeport milik saha eta. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil gas alam Garut milik saha eta. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil timah jeung tembaga Bangka Belitung milik saha eta. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil perak jeung perunggu Sulawesi Selatan milik saha eta. Sehingga bangsa urang mah hampura, bangsa batur mengagali tanah anu jero bijil emas, bijil tembaga, ta bangsa urang mengagali tanah anu deet, kurumu ya boleh, Pak. Matak dina politik teh kitu we, lain silih seungitan jeung rakyat teh silih bokok we. Da boleh, Bang. Tambang timah milik batur, tambang tembaga milik batur, tambang emas milik batur. Panu urang mangan hiji tarik tambang. Ya, ku sakitu ge, alhamdulillah lah. Ngalawan bangsa urang ka batur, ngalawan kunaon bangsa Eropa datang ke urang. Bangsa batur meneliti negara urang, ternyata negara urang itu di bawah garis khatulistiwa. Setiap negara di bawah garis khatulistiwa maka bakal terjadi tanahna subur. Saking kusubur-suburna Indonesia melak tongkat ge jadi tanaman, heuh sampe. Ngan ironi, Pak. Palebah mana ironina? Indonesia tanahna subur, nah rakyat loba nu teu dahar. Nah rakyat lo menurut dahar pan subur, nah lo menurut dahar geus tong silih salahkeun. Mikir we. Tuh era nyebut subur makmur gemah ripah lo jenawi di saat yatim hayang sakola teu kebiayaan, di saat miskin teu boga imah, di saat jelema anu gering hayang ka rumah sakit loba ditolak. Era nyebut subur makmur gemah ripah lo jenawi teh. Era. Kakara ungeuknya. Ngalawan teu bangsa urang ka negara batur, ngalawan wanian. Palebah mana ngalawana? Tuh aya Tasik jeung Ciamis perbatasan aya walungan gede. Ta eta teh tempat baheula mah tempat ngocorna darah para pahlawan. Dipimpin ku Kiai Haji Zainal Mustafa, ribuan santri jeung rakyat dibedel beuteungna, dikeset beheungna, dicacak di walang-walang, ngocor darah ka walungan. Ti harita Pakuan ngaranna dirobah ngaran jadi Ciamis. Ci artina cai, amis artina hanyir. Kunaon disebut cai nu hanyir? Lantaran eta walungan beureum ku darah-darah para pahlawan. Ciamis. Nah ararungeuk karek apal merenya. Paling ngajug. Oh.
panolol deui Sumedang ngalawan urang Sumedang ngalawan dipimpin ku Pangeran Kornel. Pangeran Kornel teh bupatina ku anjeun. Mun di urang mah Kang DS, matak lamun Kabupaten Bandung anu ngajajahkeun antep Kang DS na maju. Apan pamimpin mah mau ngamuk gajah mata, pamimpin bagi anak-anak. Bisi di dieu aya Pak RW, tah Pak RW teh pamimpin. Matak lamun aya maung poe ieu antep RW cenah gelut jeung maung. Urang mah rakyat balik deuk naon gelut jeung maung. Saserjana-serjana kuring kudu gelut jeung maung. Urang mah yakin maung nu meunang tah. Mata kop RW bongan jadi pamimpin, sok bisi aya maung ngamuk gajah mata, gelut jeung maung. Pan pamimpin Pangeran Kornel contohna bupati ku anjeun mawa ribuan rakyat ngalayang nyawana di cadas Pangeran. 2002 leungit sejarah eta. Nah, pan anu leungit di dinya siana. Siana leungit di dinya. Akhirna teh kurumoy dukun. Ieu kuring yana dibawa korek koneng. Aduh. Pelentung siana ti Cirebon, si horeng digubuk ku tiung koneng, mak. Abah eda lain jana eta Bu. Tuh. Cadas Pangeran jadi saksi bisu Pangeran Kornel. Surabaya ngalawan are-are Surabaya saha pahlawana Bung Tomo. Nalika tentara sekutu ngaragrageun ultimatum melewat kertas kutulisan ditempel-tempel dina pos-pos yen Surabaya kudu kosong. Jawaban rakyat waktu harita lain kudu ngosongkeun Surabaya tapi ditantang turun galungan jeung aing wani urang Surabaya are Surabaya lebih baik mati dalam keadaan syahid daripada hidup dalam terjajah. Keren Mbak. Bandungan udah deket atuh. Muhammad aya di mana tah laguna? Getih suci nyiram bumi tu dua tulang setra tulang lemah tu dua babakti nyungkeun pertiwi cikal bogang putra bangsa. Nyatana pahlawan Toha tu dua pahlawan Bandung Selatan patriot tidak yeuh kolot tugu diwangun ngajadi ciri taraten umangkak Gardi empang jadi ciri gugurna pahlawan Toha. Eta mun tengah ngap. Da urang mah setiap ceramah kieu bisa nempo yen bangsa urang teh keur poho kana sejarah. Da eta tuh hiburan Agustusna loba teuing lagu gala-gala. Mun kana lagu-lagu nya cek urang oge. Coba dibawakan lagu tadi Getih suci empang tong dong pang tong embong babong bembem pang tulik embong pang dong bembem pang tong embong pa bembem pa do embong pang dong bang do babo embong ba. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah. Boro-boro bangsa rakyat geus poho. Perjuangan anak Muhammad Toha salirana dibeungkeut ku naon? Ku senjata, granat. Trek. Geblus ka musiu nu aya di dayeuh kolot. Musiu teh tempat persenjataan. Beledug ngancurkeun dirina. Mastaka di mana, sampean di mana, ngocor darah waktu harita, tuh melaan Indonesia yang merdeka, nepi ka tohpati kadiegeun kemerdekaan. Ieu rakyat geus merdeka dipenta udunan 50 kuat ngacona biak ti karep. Udunan cek RT teh urang ngayakeun tablik akbar jeung sunatan massal. Jug we penta nu menang BLT wungkul RT. Aduh, atuh RT teh beres Agustusan teh ngunurkeun diri. Da kasih geng meureunana. Cicing RT kudu kuat mental. Mana RT teh? Heuh bener kieu, heuh bener pisan dongeng eta teh nya. Oh henteu, heuh bayat. Lain henteu meureun nutupan meureun. Da urang ge nyaho atuh. Tuh,
geus leungit gotong royong kerjasama zaman bareto mah zaman urang baheula. Imah batur ancur, breg sa-RW nyeun imah. Tuh. Masjid ancur, dreg-deg sa-RW nyeun masjid musola ngaranna. Da aya mah nyeun masjid kudu diburuhan wae atuh. Teu ngarti urang mah nepi ka aya nu leungit di negara urang. Naon ngaranna? Gotong royong geus leungit, Pak. Paritana Indonesia geus merdeka 80 tahun. Sinyal kemerdekaan terjadi tanggal 6 jeung tanggal 8. Tanggal genep Agustus jeung tanggal 8 Agustus. Tanggal genep kota Hiroshima dibom atom ku tentara sekutu. Tanggal 8 kota Nagasaki dibom atom ku tentara sekutu. Nu akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat terhadap tentara sekutu. Tanggal 10 menyerah. Tanggal 15 Presiden Soekarno leungit. Kusaha leungitna? Diculik. Kusaha ku pemuda. Dibawa ke mana Presiden Soekarno? Tanggal 15 dibawa ke Rengas Dengklok, Kabupaten Bandung. Iya Karawang, iya Banten sok. Kumaha ibu sok. Jadi Rengas Dengklok teh Kabupaten Karawang. Iya cek, iya Karawang, ibu Bantennya. Jog we ka Banten aya teu Rengas Dengklok. Meniku ke teuing eta Rengas Dengklok Banten. Karawang. Tak ieu tak baheula diajar sejarah Penten 5 teh tah. Talamun ieu mah Penten 8 pamere guru. Tuh geuning ngaraku eta. Rengas Dengklok Kabupaten Karawang. Dicanak diculik ka ditu para pemuda demo artina teh para pemuda. Hei Soekarno, anjeun teh pemimpin. Meungpeung Jepang geus eueuh wayahna Indonesia kudu merdeka. Kumaha ceuk presiden? Ulah wara. Bisi rakyat jadi korban. Di dieu aya dua pemikiran. Pemuda mah pikiranana ibarat ngegel cengek, ayeuna digegel ayeuna lada. Kolot mah asak pamikiran. Kumaha we budak bapak mun hayang kawin. Beres sakola, "Mak, kawin." Kumaha cek ibu? "Ujang, ulah wara kudu gawe heula, itu teh anak batu manyar di Paraban Huut." Lah haula we. Ibu kapaksa, "Der kawinkeun da sieun hamil di luar nikah, 2 bulan sangsara." Kumaha cek ibu? "Lebok lah haula." Presiden Soekarno mah hayang lambat. Nah, sok sieun Indonesia hancur. Kade seh pan kolot ga ieu loba-loba teuing pemuda kumaha mahasiswa keur demo pan ka DPR teh Bapak. Da DPR kudu dibubarkeun tina kasus joget kamari geuning. Tah mahasiswa ngamuk anu teh pokona bubarkan DPR. Keur naon aya DPR? Aya urang mah teu pipilueun kumaha sok we kumaha mahasiswa atuh bubar bae urang mah deuk aya bae. Ada teu ngaruh teu keur urang mah. Henteu keur Bapak ge da teu ngaruh henteu teh. Beas anger mahal teh nu ka masjid anger ngedul teh kitu eta. 6 jeung 8 Agustus maka ragrag tanggal 16 Agustus cicing tanggal 16 Agustus 1945 Presiden Soekarno dicanak ka Jakarta ka Bumi Laksamana Maida maka di dapur geus aya Ibu Fatmawati pat kitu tah pan salaki ka pamajikan pat model bapak kabi ijah bapak boga salaki ijah jah pan gitu tah itu ge Presiden Soekarno gitu pat aya naon juragan itu bendera di kulon aya beureum di wetan aya putih wayahna hijikeun merah dan putih luhurna kudu beureum handapna kudu putih asalna di handap aya hejo eta mah lambang Belanda soekeun anu hejona heuh biru lain hejo poho bae ada deukeut atuh biru jeung hejo mah nika biru hejo jeung biru atuh da eta teh keneh deukeut lah. Wayana soekeun biruna antep merah dan putihna kaput deui ku anjeun luhur kudu beureum handap kudu putih bawa ku urang Sunda bubur beureum bubur maju tah cenah budaya. Akhirna tanggal 17 Agustus Presiden Soekarno peutingna geus nyieun tek proklamasi ngadeg berang-berang tepatna jam 10 disebut detik-detik proklamasi dibacana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 poena poe Jumaah. Ngadeg gue proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Latihan hayang mirip gitu beak tilu bungkus Marlboro tah.
Matak urang mah rek minta ganti ya da. Latihan eta teh beak 3 bungkus tah Pak. Kieu we dina kaca abdi teh proklamasi kieu. Beak 3 bungkus tah. Lain kodek. Lain kode ya mah bebeja abdi latihan eta beak 3 bungkus gitu. Saenggeus tek proklamasi terjadi, maka ngumpul we aliansi agama. Saha eta di depanna? Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Lol umat Islam, Allahu Akbar, bari ceurik eta nyambut tek proklamasi, nama jeung ceurik umat Islam waktu harita soca geus leungit hiji, huntu geus dijejak bea ku Jepang, sampean geus dicacag. Beteung tapak ngebedel, beheung tapak ngeset. Nalika nyebut Allahu Akbar, silih gabrug jeung umat Kristen, silih gabrug jeung urang Hindu, silih gabrug jeung urang Buddha, senasib sepenanggungan. Keren ya. Ayeuna umat Islam ti ditu takbir, ti dieu takbir. Mendera merdeka geus 80 tahun, ti ditu takbir, ti ditu takbir. Ngadon gelut antara Islam jeung Islam, babangok maneh berarti keur dijajah ku nafsu maneh. Baheula mah zaman Jepang ngalawan Allahu Akbar, dor Jepang pae. Allahu Akbar, dor Belanda pae. Wajar. Ari ayeuna saha nu diparehan? Caritana Indonesia geus merdeka 80 tahun. Lalu orang Kristen, puji Tuhan Yesus. Sarua senasib seperanggungan, silih gabrug jeung umat Islam. Sami orang Kristen ge pan aya di luhurna AA Maramis. Anu ngadeklarasikeun tentang PPKI jeung BPUPKI, Pancasila jeung undang-undang. Tuh. Ngareneng Pak kajataanana sami umat Islam umat Kristen oge senasib sepenanggungan, soca geus teu aya, waos geus dijajak, sampean geus dicacag, beteung tapak ngabedel, silih gabrug nalika nyebutkeun puji Tuhan Yesus. Lalu orang Hindu, Om Santi Santi Om. Tah gagalna urang dieu, abdi Om Santi, tah si eta nu pangacau mah tah. Aing mah maneh Santi atuh nu kariweuh teh. Disangkana meureun Om keur ngagerwan si Santi. Om Santi Santi Om, ai si Santi baperan abdi Om Santi. Kunaon aya Islam, kunaon aya Hindu, kunaon aya Kristen, kunaon aya Buddha. Indonesia moal merdeka ku urang Islam wungkul. Indonesia moal merdeka ku Kristen wungkul. Indonesia moal merdeka ku Hindu Buddha. Indonesia moal mungkin merdeka ku Hindu wungkul, tapi Indonesia ditoong tina kitab Sutasoma karangan Emputan Tular terdapat aya Bhinneka Tunggal Ika, hayang merdeka berbeda dalam keyakinan tapi satu dalam tujuan. Wah. Akhirna lahir BPUPKI jeung PPKI. Tah PPKI mah ngareneng kerjasama jeung Jepang, maka bahasana ge dokuritsu jumbi kosakai. Ngeus tong hayang dibalikan deui urang ge meunang ngapalkeun tadi teh. Dokuritsu jumbi kosakai PPKI. BPUPKI ngalahirkeun Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lahirlah alam merdeka, ngayakeun we upacara bendera. Maka Kiai Haji Agus Salim nyiptakeun we 3 perkara, golongan ustad, golongan agama, golongan pemerintah, golongan keamanan. Ibu lalajo ayeuna golongan ustad, golongan uskup, golongan pendeta, golongan agama, golongan pemerintah, golongan TNI jeung polisi. Tuh. Berarti geus tertata urang. Golongan ustad, falyabudu rabb hadzal bait. Golongan pendeta, sami tujuanana orang Kristen abringkeun cenah ka gereja supaya syukur diberi alam kemerdekaan. Urang mada urang Islam anterkeun umat Islam ka masjid nembungkeun syukur ka Allah Taala anu geus parantos mere kemerdekaan. Enjoy pamun hirup gitu. Nah, teuing. Falyabudu rabb hadzal bait, anterkeun manusia sangkan daek ibadah, anterkeun manusia sangkan daek ka gereja, anterkeun manusia sangkan daek ka candi. Keur saha eta? Keur Hindu, keur Buddha, keur orang Kristen, keur umat Islam, anterkeun manusia sangkan daek ibadah ku carana sewang ngeusian alam kemerdekaan teu kitu. Tah ayeuna golongan kades jeung presiden. Tah darengekeun ye. Golongan kades jeung golongan presiden alladzi at'amahum minju gera bebaskeun rasa laparna rakyat. Pepeurieun zaman Jepang disiksa ku Romusa, pepeurieun zaman Belanda disiksa ku tanam paksa, atuh ayeuna mah ulah disiksa ku bangsa sorangan.
kudu disebutkeun ngaran-ngaran pejabat teh pan kudunya ka rakyat. Da moal jadi pejabat tanpa aya rakyat, jara di pejabat eueuh rakyat, jarek mimpin cucunguk lur. Jara di pejabat teh karena dicoblos rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos, jadi pejabat moal. Heueuh, matak lain rakyat kudu hormat ka pejabat, tapi pejabat kudu hormat ka rakyat, moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Aing mau ngomong kieu bari sieun sebenarnya mah da. Wah, sieun di karungan anak, jeung ibu mata ngadukung ge mata anak bahayu di karungan kabeh ge yo nah teh. Da mata ieu ge meureun ngadukungnya. Tapi pan heueuh moal jadi pejabat tanpa rakyat bener. Matak pejabat sok ngolo rakyat teh geuning bapak ibu-ibu 11 abdi, lamun abdi jadi insyaallah. Aing mah geus bosen ngadenge insyaallah bebengok si eta teh. Kumaha janjina abdi teh babuna rakyat. Babu rakyat gajina gede lur. Ngaran-ngaran ieu teh majikan, kuduna ge majikan leuwih sejahtera lain maneh. Ayo bener-bener mah babu atuh. Babu rakyat kudu daek ditutah rakyat. Ieu mah rakyat nih tagi hararese bebengok sia. Bae da mah hareupan pada di kieu ceramah teh di dinding clear bae we. Paling gak dieureunkeun ceramahna paduli we. Da bapak ge hayang ngomong jiga kuringan eueuh ka wani nya. Allah kowe awak badag ngomong kieu kuat hese, tempo atuh urang. Moal aya pejabat tanpa aya rakyat, mata kedaulatan ada di tangan. Heuh, berarti pejabat teh babuna urang pek tutah-titah bebengok sia teh. Singkara bleka era atau pejabat di saat rakyat susah, rakyat bingung, rakyat lieur, rakyat neangan gawe si eta aral toong baheula hayang ngalahirkeun angka 80 tahun Indonesia merdeka dibedil, dicacag, dibesret, nyawa ditanonkeun, beledug belah kidul, jeleger belah kaler, koceak belah wetan. Ayeuna aduh si bebongok si eta melo perang kayak itu juga ngarasakeun sadeo atuh da jug bejakeun jug. Nah da urang mau ngomong nage si eta mah deuk saha we sok bapak deuk boga data naon da urang mau ngomong nage si eta ari si eta mah saha we. Jadi lamun aya pejabat tuh kasihgeung heuh teteh ka aing heuh berarti bebongok sia nu kitu teteh urang mau ngomong ge si eta urang moal disebutkan inisial ABC pokoknya si eta si eta mah aman dari undang-undang ITE pak. Matak paingan orang Rocky Gerung kedua tuh. Rocky Kerung sih itu mah. Tuh nya kapanggih weh Indonesia merdeka teh karena nilai sila katilu persatuan dan kesatuan berbeda dalam keyakinan tapi satu dalam tujuan. Jadi maka lahirlah golongan TNI jeung polisi teh mah ngajaga keamanan negara. Matak polisi jeung TNI mah tugas nage ngajaga keamanan negara. Bebeg-dabeg diikat ku pemerintah. Polisi disebut catur prasetya, maka TNI boga sabta marga. Matak TNI jeung polisi mah eueuh polisi letoy. Tugas nage nembak penjahat. Angkat tangan polisi. Coba lamun polisi kieu angkat tangan. Komo nembak penjahat bari lebay mah tembak. Mun di Indonesia aya polisi gitu, tirok suat mah gitu. Polisi mah kudu nembungkeun wibawa negara. Bandungan kamari upacara teh Bu. Nah, RW ieu warga ku teu upacara. Lamun zaman baheula tahun 83 teu upacara kumaha ceuk batur kos PKI ai maneh tara upacanya. Nah, ari ayeuna jadi loba nu tara upacara kunaon ari Ibu? Ku bosen teteh. Bandungan TNI tugasna nyiapkeun bendera hohoa. Komodo. Pan wibawa negara mah kudu kitu. Komodo sang saka merah putih. Orwo. Rok. Beres upacara 2 poe di puskesmas tah. Da tarik teuing Bang. Lol deui Bapak polisi. Lapor
upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Pan kitu jawab ku kades, laksanakan. Teu bayang lamun kades golongan lebe mangawe lajeng teu rame. Matak nu nyekelan pamerintahan, nu nyekelan TNI jeung polisi, hampara kudu lembaga-lembaga negara nu ditunjuk ku pemerintah. Camat pan aya SPDN nya. Urang nya kikieuan teu sudi jadi camat, moal bisa. Pak Camat bade ngademel kakak mangga urang yasinan heula. Mak nyare kitu atuh. Habis di dia aya golongan Pak Ustad tugasna nu tadi palia budur badal bait anterkeun manusia sangkadek ibadah geus tong ikut campur kana urusan batur. Cicing mah dina tugas urang. TNI bagian ngajaga keamanan negara. Hartos tak Ustad mah engke tungtungna ngadoa. Al-Fatihah. Raos pan ku Ustad coba lamun TNI bagian ngadoa Al-Fatihah dikepret aku malaikat harita keneh. Mata caricing dina tugasna masing-masing disebut teh muspika. Oh. Nu geus kolot tong so perhatian teuing. Mun kitu mah budak ora heula eudek ngagogu. Coba geus kolot sieun majarkeun baperan nya ku aing mah ngagogu teu hararayang. Sieun majarkeun. Perhatian ibu teh ka salaki lain kudu ka urang teh. Dumeh mane ustad ngesang teu. Coba salaki ngesang osok kikituan ngokod sorangan. Tah mun ku akang eudek ngagogu. Telah cenah Pak Ustad. Udah ku akang mah iku ieu hoream teuing. Dirumuskeun dina undang-undang, dirumuskeun na Pancasila, maka terjadilah Hari Kesaktian Pancasila. Ternoda sabab aya gerakan 30 September ulama di Baranteian, 7 jenderal di Paok, diteuneun di lubang buaya, ditumpas ku Presiden Soeharto, akhirnya jadilah negara urang seperti ayeuna bebas daripada komunis. Alhamdulillah. Lamun bapak hirup zaman harita. Tapi ayeuna polontongna beak teu karep ieu bapak-bapak. Pan ayeuna teh Palestina teh keur dijajah ku Israel. Tak Israel teh teh keur digempur ku Iran. Bandungan Iran, rudalna galade. Beluduk eta ku tepat sasaran balik ke Indonesia rudal Iran tepat sasaran nari di Indonesia bantuan tara tepat karena sasaran. Tak iya kunaon keprok eta teh hayang bantuan teh. Untung teu keprok tanuh teu keprok mah teh ngahep-hep boga bantuan teh. Jadi serba salah cok ibu teh. Maka dirumuskeun dina undang-undang dasar tujuan daripada kemerdekaan. Dibacana ku saha? Ku TNI ibu. Ngadog TNI kieu. TNI anggap abdi TNI. Depan kertas dikirim. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai kemanusiaan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tuh. Baca soku ustad mau tuh undang lale unang RT mau proposal masjid deh. Cek kuring ge bab nu kitu mah serenkeun ka ahlina, ulah ku urang. Dina undang-undang dasar ayat tercantum tujuan dari mereka bersatu, berdaulat, adil dan geus kacape acan 80 tahun bersatu, berdaulat, adil, makmur. Berarti poe ieu urang acan merdeka. Dijajah keneh dah judulna ge karek pintu. Nah itu tak asup-asup.
aing ngaran-ngaran geus panggih jeung pintu bergang kunaon mak jeung mau ngasup aya kasulitan naon mau ngasup hah dikunci saha nu ngunci marukanana meureun nagara teh imah dikunci ku salaki urang nya tah tujuan mereka teh bersatu berdaulat adil makmur kuring mananya 80 tahun Indonesia merdeka geuning loba keneh antara urang jeung urang pacengkadan geuning loba keneh antara urang-urang perpecahan perceraian berarti poe ayeuna urang Jepang eueuh jelana eueuh poe ayeuna lamun jelema osok pasea antara urang jeung urang keur dijajah ku egois diri sorangan kono berdaulat dari rakyat untuk rakyat dan oleh pres dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat nu puguma dari rakyat untuk bebengok sia rakyat hayang gaji gede hayang eueuh rakyat nu gaji gede bebongok si eta nu gaji gede rakyat hayang boga mobil hayang rakyat mah teu boga mobil nu alus bebongok si eta tujuh nagara sieuna ge caritana wakil rakyat meker atuh oi jadi pejabat teh tong sok jadi garong ngewa lah kurang kumaha rakyat urang bager sok bager rakyat urang titah mayar pajak mayar kokod ku gayus tambunan nu beunghar boga mobil titah pindah ka pertama belaan nyeun kartu geuning pertama kena dioplos ku nu gelo kurang kumaha rakyat urang bager tinggal nu di leuhurna sing balager ka rakyat paingan cek urang Sunda gerateangan pamimpin teh budak angon budak angon muning badag ditungtun ku budak angon kunaon muning nuturkeun ka budak angon lantaran budak angon ngarti kana kahayang muning panas diieuhkeun lapar di paraban hayang mani dibawa ka walungan tuh budak angon ngarti kana kahayang muning rakyat oge eudek nuturkeun pamarentah ngan pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyat rakyat mah sandang pangan hayang jiga Presiden Soeharto Barreto sakola genah aman ongko maling eueuh badog jarang dahar sukses bener bu daek teu daek hampura tetep pak dina hati rakyat mah Soeharto is the best wah sok deg debat kumaha sok eueuh pertikaian antar agama eueuh jelema kalalaparan eueuh pak sakola nepi ka SMP geblus bisa digawe di PLN tuh coba ayeuna sarjana ngalalangur kalah we ngomong ngungkul engke teh bakal aya lapangan kerja 27 juta kanyataan mah barudak urang sakola hayang gawe ge nyogok we jeung nyogok kayang teh kanengieun ku di luhur aing mah teuing da urang mah asli ceramah kieu mah aduh dabongan ngabahas sejarah tuh pak nyeri karena hati teh negara urang teh ieu teh lain pamer ti Jepang lain kado ti Belanda menang iti kurih menang di tek-tek beheung menang di bedel beteung raga nyawa di tahun konekeun sehingga zaman bareta terjadi sejarah Bandung sejarah Bandung ya para pahlawan para pejuang mawa bedil mawa geren mawa bambu runcing ngabring gining dek ka mana mang perang jeung Belanda tah ibu-ibu cicing di jalan mere sumanget ku judul Karatagan Pahlawan awas lamun teu apal keneh tihon cewang sumorea ha badu boba hei cadu mundu iya haduh 1 2 berjuang ker lali rabi taya basa menta pamulang tarima merdeka lamun iya zaman penjajah iya tapi ngeulana paraeh lain naha pan ieu teh keur ngagedurkeun sumanget pahlawan teh supaya teu keung ku Belanda teu keung ku Jepang sing sumanget ibu teh lain boro-boro Jepang dek boro-boro tentara urang deuk sumanget anu aya alah buah can tuang tukal karunya sok sekali deui tihon cewang wang sumoreang tekadna pahlawan bangsa sadu mundur pantrang mulang mun maksud tacan
berjuang ke lemah cai lali rabi tur tegang taya basa menta pamulang tarima merdeka taya kakara udah diancam di Indonesia mah kudu diancam wae lieur di jerona bapak kudu apal bahasa Sunda lali rabi tegang pati lali poho rabi anak pemajikan tegang pati maut lali poho rabi anak pemajikan tegang pati maut tuh pahlawan urang teh poho ka anak poho ka pemajikan poho kana harta poho kana banda poho kana jabatan nu penting Indonesia merdeka mati di medan jurit perlaya di medan laga sapoe ge teu ngasaan kamardekaan ieu tah nu teu berjuang aduh nepi ka aya ku ngeunah Pak nu teu milu berjuang kalah jadi pahlawan kasiangan wungkul urang lamun teu aya akang nanagerhana teh moal datang lain eueuh akang eueuh suku meureun bayangkeun baheula mah aya hiji kolot keur ngandung betos nikah salaki init berjuang balik nyarak celakan getih na pucuk eueuh sehingga dikarang ku urang Jawa Barat mah da pinter kana lagu Jawa Barat mah anak king tong tegeug ai nyanyi teh ieu tanu sok nyarekan salah kita tah nepi ka nyanyi ge kuat jimat lain kitu atuh sing lentong cing urang diajar nyanyinya cing Pak RW ari hiburan di dieu naon cing kade mah nyanyi nu karar itu atuh anak king tamlangking beleging jimat awaking basa emak mulung Tanjung rebun di pakarangan nu remis kene harita keur kakandungan ku hidep teng teleng teleng deng deng teng teleng teleng deng deng cek urang ge 17 Agustus mah geus atuh tong gala-gala wae geura sok kabayang teu ibu keur ngandung salaki balik ternyata dibarengkos ku sarung dipanggul ku babaturan nyurucud getih na pucuk eueuh kabayang tah merdeka teh ku kitu-kituna ayeuna Indonesia geus merdeka tinggal bersyukur kumaha cara bersyukurna masjid pinuhan jamaah pangajian tetepkeun malahan mah amalkeun agama Islam anu Kristen pe ku cara Kristena nu Hindu pe ku cara Hinduna nu Buddha pe ku cara Buddha tong silih ganggu antar umat sesama da urang mah geus boga pada agama tinggal ngayakini anu urang teu kudu ngaganggu nu batur aduh bener Bu pan baheulana ge terjadi Pak Aa maramis golongan Kristen maka lahirlah golongan Cokro Aminoto lahirlah dengan syarikat Islam beh dia Kiai Haji Hasim Al Asy'ari lahirlah Nahdlatul Ulama beh dia deui lahirlah Ahasan ngadirikeun Persis Persatuan Islam lahirlah Adahlan ngadirikeun Muhammadiyah tong tinangaran NU Nahdlatul Ulama pengikut para ulama matak loba Muhammadiyah Muhammad artinya nabi dia artinya pengikut Nabi Muhammad Persis Persatuan Islam tinangaran nah mah jeung kudu gurger tah ustad ge parareda pisan da urang ge beda pisan komo urang mah teuing da kieu we da abdi ge apal ustad mah udang bada gamis ngangsar sorban ngagaplek lamun aya ustad gitu teh narangtung jamaah teh wilujeng sumping al mukarrom urang mah da leumpang teh itu well kuat eueun assalamualaikum teuing kunaon jelema teh aneh di ditu aya warung geuning Bu paling mana cing tanu bade pangaosan kalem cenah nana gerhana ge telat bari ka urang teh Pak aing ngebara ringung cinta nah sabab kuring beda jeung batu keun bae beda mah awakna beda mah bajuna beda mah karakterna hatena mah sarua sahadat sarua nabi sarua kiblat sarua salat sarua nah maka jeung kudu pase aku baju iwal di jelema nu keheul
Nah, nu style kitu bajuna kameja, nu make urang, nu meuli urang, duit urang, urusan naon jeung pemongok sia. Sok kuring ngagenggerekeun ieu bapak-bapak. Duit teh panitia saragamna. Kumaha ceuk bapak? Nu meuli kuring, nu linglung kuring, nu make kuring, naon urusan jeung ustad? Geusna matak tong silih genggerekeun babaju. Aya moal mere mah ka dieu. Bener ya? Ustad barareda beda. Jamin ke undang-undang persatuan dan ke NU, Persis, Muhammadiyah, Syarikat Islam. Silahkan. Islam, Hindu, Buddha, Kristen, gerak cicing dina agama masing-masing. Tong silih ganggu dina tata cara peribadahan masing-masing. Nu urang we pigawe. Tong rurat reret kanu batur. Kuat hareudang kieu euy. Aya hareudang teh geus ngomong tarik teuing atuh da. Tuh. Nyata mamah hayang ulem ceramah nu bari curhat mamah dedeh ulemna dan mamah dedeh mas teorina karakterna curhat mamah dan curhat dong iya dong ibu iya teh ngomongna mama curhat dong iya dong mah corogi abi mah nyeburutnya tuh usaha pe wakilan we ku ibu mamah dedeh mama ngulem ceramah hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq. Mama hayang nu keur viral jeung tukang enteh Gus Miftah. Mama hayang nu jiga ojek online urang. Hayang nu jiga Jagger make kupluk Epi Effendi. Hayang anu pinter Quran jeung hadis nahwu sorof jeung kitab Bulughul Maram Alul wal Marjan jeung segala rupa Ustad Adi Hidayat. Hayang anu bari heureuy Abdul Somad. Hayang anu bari solawatan Kiai Salimul Apip. Mama hayang nu pinter nerangkeun karuhun Abuya Muhyiddin ti Sumedang. Mama hayang nu lentong Agim. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah jamaah ya. Bagaimana ibu senang berjumpa ya, ibu senang tapi yang kurang senang. Nah, ieu nu dihareup kolot wungkul. Sadar ini bukan panggung tapi ini panggung Nana. Jadi mohon pamit karena panitia geus molotot kudu ngamplop kaduaan. Gimah lentong. Mama ngulem ceramah hayang nu bari nyanyi oma. Roma Irama berdakwah sambil bernyanyi. Matak Roma Irama mah dakwah sambil bernyanyi, matak sifatna karakter teh lentong tara amek penyanyi atuh. Matak titah nyanyi we kitu mah kena ada geranya mung penyanyi di imah nanti gitu nih orang hees beda jeung panitia ieu tah panitia mengajak pemajikan lain gitu sabab tanpa basa-basi lampe paruman beda jeung Roma nih orang hees Dede aya PR we. Udah nasib jadi PR mah kitu. Teh judul nanti tina labuh tina panggung bareto ti kojot. Jadi ya kabel asup sukuna gubrag. Calon pejabat mah pan kitu ngomong. Gubrag. Aduh. Roma mah gubrag. Aduh. Lamun gerhana berbagai karakter, Pak. Jadi keneke bisa daur mah tarik sorana. Bandung. Kata bang, balai enak, dua deui ceuk, alus jadi kenek. Lamun Roma Irama jadi kenek pi omongin. Bandung. Lain ngaca, mukanya ngaco. Nah kamana karep nih. Bandung. Kata bang. Balai endah dua deui ceuk. Nengang urang dia bari ki heureuy ngadon ngareret Al-Fatihah. Jadi tawasulan di jero. Baik. Coba dina musik keyboardna kitu, kenangna kitu, nyanyina kitu, disekrupkeun pan jadi ngeunah di dengena. Coba kedang ka kaler, keyboard ka kidul nu nyanyi jang jijeletot teu rame. Teng dung pak tong ting tong bem teng tong 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 teng 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 tak tung
bang bom babo bado bado dong pang dong sok deng deng pak deng maknya kudu ku aing kabeh diborong atuh teu bisa musik ti urang cing bantuan atuh engke dibagi 2 amplop na meuni abdi pan ngacapi beta nu tadi getis gitu teuing Banten tadi Banten sedih Karawang ngacai demi Allah henteu panitia teh tuh ngarti da teh capek kikian teh tuh lain karek datang atuh tuh aya nu hese bu Wage Rudolf Supratman nyiptakeun lagu Indonesia di jerona aya bangunlah jiwanya bangunlah badannya itu tepat lagu ke Indonesia tepat pisan bangunlah jiwanya bangunlah badannya hiduplah Indonesia Raya tu dua Indonesia tanah airku tanah tumpah darah sing buleun di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu tu dua hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya tu dua Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya eta we nu apalna teh bangunlah jiwanya bangunlah badannya ngabangun jiwa leuwih hese katimbang ngabangun badan bapak nyieun masjid babari Pak 3 tahun teu anggeus tungguan 4 tahun teu anggeus 5 tahun tetep kajen 5 tahun nyieun masjid babari tah hese mah ngeusian lain betul-betul pan ibu nu cadu ka masjidna ge pangajian kieu babari Pak seremonial kieu babari memperingati 17 Agustus nana gerhana datangkeun rakyat cenah udunan tuluy kuring amplopan tagogeun sound system rakyat cenah datang selesai engke ditanya ti mana pangaosan sanu ceramahna nana gerhana kumaha kitu we rame geus eueuh praktek saeutik acan terlalu mudah lamun urang seremonial tapi nu hese mah milakukeun jiwa nu leuwih hese matak bangunlah jiwanya bangunlah badannya. Pemerintah nyieun jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, aralus. Tapi nu hese mah miara. Saha tugas miara? Ieu teh ibu-ibu, matak aya runtah di imah teh tong babet-babet ka jalan atuh, Bro. Ieu mah geus banjir kakara kades gelo, jadi we banjir, lain kades gelo, ibu nu lenger. Galeuh aing. Bae digonggorokeun ulah ngabala teh, bae heudeuk cenah aing. Ayeuna we panitia bisa percaya ya ibu-ibu teh aya nu ngagayem aya nu nyisig awas lamun urang bubar nempo runtah asupkeun kana kutang ibu kade ulah aya runtah sok kejadian di lapangan teh pas beres teh eta runtah aing mah salah lieur jelema teh sarakuan ngeusan setengah genep rek init deui nah hayang nepi ka jam sabaraha Pak orang Banten mah hayang jam genep urang mah urang baralik kan we antep cenah sorangan nepi ka jam genep sok mangga moal aya nu ngamak moal aya nu nyarek nanclep di dinya nepi ka magrib sok urang mah urang baralik Bu RT nya kan we antep eta mah cenah nepi ka jam genep hadirin kaum muslimin sakitu anu kapihatur babok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar sampurna paralun anu kasuhun waninggalin di pamrih hampura anu ketedak luhur saur teu ka ukur sabda nu teu ka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang si gota ka buah tomat buah peuteuy tamat oi
angkat panangan nu katuhu. Dadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.